sangsara lihat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Nepikeun ka pamungkas ka orang Arab nepi ka hese ngalengkah saminggu. Macak ayeuna teh rek boga disalakikeun sieun ah. Kumaha sieun teh? Pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da kerjeng tuan torik pamri Gusti Agung. Dikeun mah di dunya moal aya dua. Sugan matak diaranan torik bin bitis. Ini sorangan kia beres Gusti Maha Agung. Kudu ka mana ayeuna hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aja 6 kilo. Tapi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah bongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Biar aku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moalnya juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun ieu lah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing kungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodok batur hayang dipikarunya aing tadi golodok batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, tadi torojol teh boga imah kalakah. Nyai, entong ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut mending laremot aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti Nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Kek. Sate ya teh. Abdi. Asal wow. Itu jangan nyum. Abdi mah saha ge bebas. Kek asa ieu, asa wow ieu teh. Somo. Kek. Upama menang teh jasa sulaksana teh cadewo ngabecik sulaksana anyar pinangis saha anjeun ngaran? Upama dipercanten mah anu kahiji sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa sulaksana. Sumun. Di mana lingi teh jang teja teh? Abdi mah taralingis tos lami ambeien. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal kadinya pi omongeunana geus mau salah. Ah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Kek. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atana pi urang wae silih tanya. Nah, itu jika nama hade anu kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Kek. Dupi maksudna? Ta ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terus? Terase bubujangan. Oke, itu ada begini ya, ada dua alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah daya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah mage ayaan raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge mah wantun ka dieu. Terus ngam nawis gitu. Tah, ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah nu jaga malam.
Ieu mah randa nu kaceluka kanang ewu ka kocak kacana pria. Oh sumuhun Sumuhun. tah jantan atus jelas gitu mah jantan nyai teh rana Sumuhun randa. anu pada malah dagang paria tadi mah Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anda kan pria? ai anak malah ya Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jono ieu maksudna. Anak salira. sumuhun tah manawi gitu neng Muhun. Dah mending nyebut neng sumuhun neng teh anak munding eneng anak kuning mah eneng, anak muda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teteh. tah hari maksud teh kitu ieu teh sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir Watir ka saha? sumuhun ka kabul teh kabul Hele, tong gampang watir kan itu ari ka eta teh watir aan. ieu mah watir Aduh. kabul saya nu watir kabulusan tah Oh, kabul teh kabulusan. sumuhun manawi sareng manawa Dah, tuh biasaannya karena bahasa Sunda. naon tukang awi di babawa tah Manawi sareng manawa. tukang awi di babawa tah Kayak dibawa ka mana tukang awi watir temennya. apa kabul nu tadi teh ya Tukang awi na teh. Sumuhun. Terus kadongeng sareng wakabul tukang awi. tah ai maksud teh manawi gitu Asa minang manawi. manawi katampi da kabul panjang nama kabul manawi Oh, kabul manawi bin. muhun Bin susuganan. muhun tah sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup dah Boro-boro maneankeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge anu ese teh batur hirup tah nya anjeunna teh Minang Saraya Mohon. ari saur abdi entong boro Minang Saraya sanos Minang nu sanes ge Abdi mah pamiminang kabau mah kersa. eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas tah Sekali-kali minta duduk emas. pangmilariankeun ai saur abdi mangga wae Mohon. nya ngadangu di dieu Mohon. saurna cenah punten ye nya acah teh nya acah saja deukeut teh Ah, eta mah bade acah bade ici bade acuh ge abdi mah teu asal bade ucah aceh lah abdi mah. mohon acah meong tah saurna teh nuju lalagasan Nyati atuh sok. ieu montong mewek mesti dicekek ya Pariogi kauning abdi panglayar galak abdi mah jalmina gampil pusing Sanyana abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. ngan Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. sumun janten ijid abdi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang Pak Ieu mah ieu nya pergaulanana luas ge seueur kenalan. jarak dua bumi teh Pak Ijid teh Pak Ijid teh. mohon Seueur tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan Heeh. tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh, kumahanya ada ari istri mah dipulung jeung dipiceun ari ai kudu istri nu balaka mah meni asa asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sang dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan siseureuna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Abdi bade naros ka salira. Mohon. Eta kinten-kintena wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entok ge upami teu ditahan Cigana tong kabrug. tah kitu tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu abdi mah nya komisi we lah Kehala kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta pengen kana ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade Minang. Bade Minang, Sumun, sareng saya saya. upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge euceut teh geus beye buyata komo di Pinang. Ka bida-bina teuing, itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya ya abdi mah mana we nu sempet ya. Janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamagat teh nu kumaha? Jadi kumahanya dah hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heula riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureun orang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cengan? Mun diwartoskeun ka
pakabulna jantan pakabul manggawe nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Semua. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kira raracu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalaman ka pabaliut kieu nya. Eta kesek dileut tah. Aya teh cai tah. Mohon mangga cekat duh. Jiganya. Mohon duh tah cai duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Jangan nu serius teh. Sakali deui. Sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku kidulur. Kidulur. Cep kabul. Cep kabul. Wa kabul. Wa kabul. Wa aya wa yang cep teh Aya wa yang cep anya jalmi bebas. Upami Urang malang mong teh. upami nuju seueur artos cep. Mohon. Upami nuju tunggara wa. Mun ngan seueur nama wa. Duka hanya nama. Hanya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodohan. Kasawe ngajodoh nama sora anjeunna pokona sasi-sasi ieu kadang ngajodoh. Kasawe teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng Di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha. nolak. Ke cacak me teu daekeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sana pun eme ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uninga me nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan wabi ke ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu medi deui gitu. Ari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayan abdi dianggap sana tun me nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. Kadang ridho eta bener ridho mah dipepeg ku abdi mah. Bade kumaha teu ridho atuh. Ieu teh ke saha jenengan teh nu rasa saha teh? Bulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi. Abdi teh teu gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ieu halus mah kieu mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Pan kita sadis jalmina. Abdi mah mangawae naon oge. Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berarti lain manang eta abdi. Kadang eta rek manglikeun samping rek manglikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek abdi rek manglikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek manglikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadang eta aya kanya rek manglikeun kulkas sok. Abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja deudeuh kadang eta rek manglikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh leun ceuleumut wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Jelas kumaha? Cocok. Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak udah. Da itu ge teu manang, itu ge teu manang. Kajeun tingseng jadi we. Teu manang naon itu mah teu gaduh panangan jamina. Anjeunna mah asa kasebut teh ku batur pamajikan. Ulah nepi ka tisen teuing. Eta mah rek bager rek henteu anjeunna mah kajeun we lah. Asa hoream abdi mah jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti Nu Agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Ke. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sidana patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar, ieu kumaha bade ngalamar duka diri unggul tatangga ge sale-serian. Nah kumahanya da euceun mah kumahanya kana Om Hang jeung masyarakat teh carong ah ka euceun teh sanyana mah narariung biasa we da. Dugi karonghok dina janela dina panto nu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintenna, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh. Tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi mah sok rada keung ari sieun sok begitu tepang Da sanes jurig make keung. Da boro-boro ahi atuh abdi ge keung salah teh mah. Tah akang keung. Ieu mah ka desa teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da teh mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna gitu. Da cita-cita teh engka hayang ketong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh.
uning ganti mana ka abdi anjeunna? Ti abdi. Ari anjeunna mah da teu gini kantosna ningali nuju nyai angkat ka pasar. Nuhun. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksudnya masih didamel di pasar pernah. Nya tidinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka mah edan. Anu ngalamaran ge edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sampe kumaha atuh da. Tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya kitu tadi ngan tatangga we ribut. Tah jadi buntu kapastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabonglongnya gitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Buah-buah ngaji ucing bener nya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Dah, tasan gogorowokan. Itu ngalamar di keting Cileweung kieu kumaha itu? Biasa di mah Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatangga ronghok kieu ieu mah Dapat buat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh beut ka kitu ni aang. Rasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna mun itu aya nineung seutik-eutik acan gitu. Aya rek ngalamar dikeun kariged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hengra balik. Ngan ingat ka ulah kabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinane. Ya kumaha nya. Ngan ke kumaha geletuk. Kumaha geuning pribasa teh kumaha Mun geletuk. kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta mah kumaha behna. bade digeletukeun mangga batu mah Itu jalmina beunghar misara. ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Mun. Mahar ya teh. Mun kuah. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Teh bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya ini. Jadi amang bingung. Sanes abdi masuk iis teh abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar make aya perikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uning ngabonteng sok bonteng aya sok gelut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah da. Aya nu cilakan, upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada walu mah ada lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu cari atuh kayak Sok. Jadi dilewat atuh samakna. Mangga sok. Syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing ngerek kieu teh diperdi ku kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning bakabul teh nyarita cing pangecekeun awewe. Lain naon tadi teh jadi ka babawa ieu pangecekeun. nya Tah keur pijodoheun pan kitu. nya kitu terus Terus we eta mah. Mangi aya daekeun
Ari ngomong nama ragu-ragu. Kan jigana berat karena daekeun. Ya syukur. Geus nyarita eta ge. Nya. Kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu ningeulan jelema. Ya syukur we atuh ari daekeun mah. Lain ari Kang Ibing semoga keur pekahna nanyana we teh. Naon? Heuh aya nanyaan teh bangker kawin. Dek dikawin lain. Apan ceuk itu teh sok wae cenah mangga abdi mah. Da teu pi duit jelema teh. Teu terus Teu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa tentang maka di mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosen. jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga. Kumaha ieu teh? Teu nanyaan teh nu mana teh ieu teh. Apan saya teh teh ka dieu rek nanyakeun. Nanyakeun soal Itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kereteg. Ke jadi pabaliut yeuh. geus dimimiti anak teh pupu. Apan saya teh dititah pangneangankeun pijodoh. Kusaha teh? Wah kabul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing. Dibalik. Dibalik. Ana mah dibalik. Ucing kelaparan mah karungnya dihakan. Karung di jero ucing bisa. Baru kana daging ucing reo bodoh. Tegalagar hukum teh nya. Karungna saeutik. Karung garing sabaru kere. Tah jadi kitu tah ayeuna mah Kari nanyaan. kari nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu. Tah ari cek saya mah geus satuju Ya. rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payudeui kanu sajen mah. Sulasi sareng mangandang bawa cikur sisigan mikasi mikadada ngana saukur lamun urang rek sakit tungarang silih belang tungarang mah silih belang kilang para aci hideung asa tong kalikong bae kilang para dipitin asa tong koyok bae Assalamualaikum. Waktu ukur bingung nyari takun diri sorangan gitu. Mai jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasih. Salah. Mak, Jeung anak emak. Aya naon diri? bila aku lali deui. Bila aku lali deui kana suara abdi. Ente bungsu, ente bagus. Lain bungsu cikal bungsu dah boga deui. Kejeng nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabung-ngabunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peulih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa. Hirup mata nang beda jeung batur. Beda na. Beda na batur mah geureus mama meuni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut
Tapi mate hiji kabagjaan, mate benang disebutkan bakal menang beja anu bahagia kok ieu. Anu bener neng. Sabab mate benang disebutkan bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Heeh. Menyan jang naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi rarandaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mate burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya burung. Indung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi indung teu pudung da geus takdir tinu agung. Ya puguh beuteung na melendung. Ada puguh melendung. Cecekan teu melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas beureunan. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain ku saha meureunan teu make ku atuh. Nya saha? Tak. Semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Ya bapa ka atuh, ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. nya eta mah kan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa ju kawin kitu wae da masih kene bapa ju menang kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh, tuh bapak maneh tuh keur ngagecuk wae. Tidak aku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Pokoknya keun wae da maneh mah pantes atuh dualian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding di mana. Bener. Di mana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamanna teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh, Ibing teh nu ngomong kitu mah. Ibing anu jiga badak nyum. Ai kabukina teh tanuh domba. Eta teh? Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul kitu cenah. Wah kabul abdi mah da can apal wah kabul teh nu Pokona mana. mah deka Kabul, deka Ibing, doa wae, deka sebab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onang-onaman bakal ngarakeun duduluran tapi ieu dina pondokna. Kumaha ya Ai soal kira-kira? pondok mah keun bae jodoh pati bagja cilaka lain aturan urang. Heeh. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heeh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaul, dek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Sing sok bisa teu? Oh nya bisa. Ci kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Sing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa mah nya. Sing sok. Aduh bingung. Ya atuh balik deui ya. Oke lah. Teu dijak teh kana tatapakan ieu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hidung. Mabok lagi. Merenang. Ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Oh, palingan mabok. Tak gitu apa mending si Mas napa kaulan itu neundeun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak. Ya kitu aya mah ai tuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tah eta lain anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu diharudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh, eta teh profesor. Tuh geuning. Siap ling ya.
Alhamdulillah. Wa kabul nuhun ulu jang sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga tuh calik. Ma- Nah mah nu mangakeun. Alami heulaan geuningan. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, mata lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur mana teh kudu bisa adaptasi jeung boga lamun boga salaki kanu kitu. Oh, jadi Lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum. atuh nambahan lieur meureunna. Meduanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin ku Kang Ibing. Baik. Ridho. Kumaha ieu teh maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh? Sok teh Kang Ibing wakeun kapun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok jang. Sok engal. Abdi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh. Pok-pok atuh. Janten Biasa. ieu teh. Langkung ti payun, Nuhun. kirang ti tukang. Ampun ieu boga. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami Amin. Kami ijem. Mama, Mami tante. mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Tuh dari tadi deh kieu we, cemerang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tok tadi teh. supaya anu tadi teh. Tepikeun maksudna. Tah, janten maksudna mah gaya sanes bade mileuleungkeun Keun ka ka sawae. Kumaha ieu teh bingung geura pek. Janten kieu simkuring. Ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sekedap deui. Saya nama Pak. Tarik ke sini aku si Ma we ditalekna. Cing ditanya we ku ijem ayeuna mah. Ma tarik kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur, Sok rada geumpeur. nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka jang baling-bing kitu nya. aduh. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. ibing, abi teh ibu kejem. Oh, ibu bangis. Bae nyebutkeun ibu kajam. Ai ibing teh ngiga. Igana. Nyana jadi igalna teh iga jaipongan. Jaipong pletuk-pletuk. Tah kitu. Tah eta mah tanya nu bener. Sok talek ku Ma. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan kitu. Dongkapna ka payunan mate naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang pak prek baca belaka hareupeun emak ulah didingding kelih sindang siroha. Teh dina waktu ieu naon nari sabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun. Tepat lu mampang. Nah itu jadi kieu itu kumaha ieu. Atuh, Bapak teh sing berwibawa atuh Pak engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. Kuringnya sok balik kasimaan sok bapak nawe kadinya. Sok atuh ayeuna mah ibing anu nyarita. Nah, kitu sok atuh. Eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsarahkeun naon eta mah. Nya saan menang juara gitu. Oh, ieu teh do makap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing, sok ku Ang Ibing. Mangga janten rupina mah Dibujeng enggak? supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu we. Mangga sae. Tah kitu anu langsung eta pisan. Supaya lewe eces lah kae lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk Cumarita di sini. Ya. Di dalam ini kesempatan Bapak saku kokolot dari kampung sini mengharapkan semogalah pemuda daerah sini
ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Ijam ti sastrawan ya kade. Iya teh. ngalamar na jadi kana poli gitu nanyaan Kang Ibing ini bagaimana sih? Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana? Ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten urang canak kue ringkesna. Ringkes? Sim kuring teh bade ngalamar. Ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. tah eta Disangakeun hatur nuhun eta nu ditulis. upami Upami teu mangga urang riributan dinten Sim kuring toh pati jiwa rabut. pinjem Jawa. Aduh, kita rek ngalamar. Piraha yang ngalamar jadi karena sampah. Alah bararingung ceuing aing. Kumaha tuh Ijam ayeuna mah maneh we atuh. Ngan sim kuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada sim kuring. Sing mah masuk mah hareup mah jelaskeun mah. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud teh? Bade ngagarong atau napi bade sok ku Ijam. Bade nyopet. Ose, ngibing lah, enak mah tong kawin urang iya lah, tuker iya lah. Tah malah Tuker ari cincin. kanggo nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. Mohon. Oh, jadi mau tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tambang mah tos ngabatun. Yang naon sih? Sumon ya tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. Tah eta, Oh nya. eta. Cirina naon tah kami? Upami parantos dicangcang ulah bikin ka batur kedah ka saha atuh masih keuna. Nya ieu ka pun kabul teh. Oh. Malah upami saur bahasa barat mah gaya hoyong tuker cincin. Tah eta. Oh nya. Iya. Ongkos urang kota teh ya Oh, bapana. apa anu teh ditu tah pamere cincin ti urang mere tulung kerer. Sarua ya lamun teh ditu cincin ti urang ge cincin dituker cincin teh aya ngaranna. Tuh kitu cenah. Jadi dituker hili. Oh. Mun itu ngarti ikos mutar ka kota wae. Pelni, Nah, iraha pelni tuh. Cooper. Jadi Boga bapak teh. Jadi itu cincin ti urang bangkong. Tuh, Itu saya. geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtungna aduh ieu mah aya Sok bahan. lah, beki lah mah beki riweuh sok lah. Nah, bener. Aya bahan di Iya, opna mah iya. ieu mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. Iya, apa tuh? Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabul saya yang tukar cincin. Iya, jadi- Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukarkan. Jadi sararea cenah. Sama masyarakat urang. Jadi masyarakat orang sarana teh kudu tuker cincin. Dengan masyarakat daerah saya. Daerahna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. Iya. apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo teh. mah sapertos basar we. Besar Ali we. Tukar menukar cincin we Ya, mah. gitu lah. Sip, janten eta cincinna di Jika tulaan heula ka nyanyai eta suang. nah dasar kana suang atuh. Apa nek ditukurkeun jeung cincin? Hah? Cincinna rada ge meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin teh mana mah suang. Soat teh. eta aing tetangga ngarentogana itu urang mana teh atuh Nya eta tetangga jeung bea cing naon. Kita Eta tanya biasa mah gitu. kayak gampang nukurkeun beas mendaya baju urut ieu. Eta teh tukang sayur. Terus rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban teh aneh. Heeh, kitu. Sagar rupa pasuanan yang urang ulah direncana hirup. Ulah direncana urang manfaatin atuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mah Aya atuh hikmahnya. kitu we eta mah. Nah, kitu atuh sae wilujeng atuh. urang tunangan we malah nya. Nuhun saya dupi cincina iraha. Nya. Ah, iraha we eta mah sagadukna.